letik camperenik najan letih tapi resih ngaliwat cadas pangeran kota Sumedang. Di papais kuci peles tanpa mas nu mata kuas Cimalaka pamandian ngaganya caina heran jajak gak sareng nyimojang indit mawa sariasi nyacapkeun rasa katileun Cimalaka jadi jug-jugan caang bulan 14 caang mabraha cahayana nama endah katinggalna kota Sumedang. Kota letih camperenik najan letih tapi resih ngaliwat cadas pangeran kota Sumedang. Di papais kuci teles tanpa mas nu mata kuas Cimalaka pamandian ngagenyas caina heran jajak gak sareng nyimojang indit mawa sariasi nyacapkeun rasa katileun Cimalaka jadi jug-jugan caang bulan 14 caang mabraha cahayana nama endah katinggalna kota Sumedang. Ku ikhlas mah nu berat ge jadi hampang ku syukurnya kitu deui nu hese jadi gampang sing percaya lo ulah sok luhur siga jalma teu iman manusia pangsangsarana nu ngarasa kurang wae najan hirup sarua aya lubak libuk harta banda omat ulah kajongjonan harta lamun salah mawa jadi pang beberat hisab dina yaumal kiamat manusia nu pang beungharna anu salawasna syukur
ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Baca mun bisa titur pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal mika teu pasti miskin lain alasan keur luhlah sugih lain alasan keur tanggah nasib mau ukur lalakon maju mundur kumaha urang nasib mau ukur lalakon hayu syukur ulah kufur lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baja. Nah itu syukur teh lain dina kaayaan keur bagja wae tapi dina kaayaan sagala kakurangan oge keukeuh urang kudu syukur. Urang kudu bagja kudu ngarasa bagja lamun urang hirup bisa syukur nikmat salawasna lu. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal mika teu miskin lain alasan keur luhlah sugih lain alasan keur tanggah nasib mau ukur lalakon maju mundur kumaha urang nasib mau ukur lalakon hayu syukur ulah kufur lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baja. Pan geuning loba lur jelema teh lamun dibere gering sapoe meni aral tapi dibere sehat belas-belas tahun tarasuh dibere sangsara sakedeuk aral dibere beunghar welas-welas tahun tarasuh. Ayo di ayeuna mah urang syukur salawasna dina kaayaan kumaha wae. Salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiyangan bro di juru parahiyangan bro di panto ngalayan
tepantes lamun urang hirup kata langsara. Aya sagala aya, nyampak sagala nyampak, beunghar lain carita, daek kari daekna. Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan, naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tuntungna. Geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan. Hayang manen kudu melak parahyangan bro di juru, parahyangan bro di pantol, ngalayah di tengah imah, nyagemah ripah subur subur makmur, kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara. Aya sagala aya, nyampak sagala nyampak, beunghar lain carita, daek kari daekna. Nah ere kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda salila saukur hayang dibantuan, naon jadina. Dangukeun ya lur boga anak loba, mun jaman baheula cenah loba rezekina. Beda jeung ayeuna lur boga anak loba, mun jaman ayeuna tangtu loba masalahna. Hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal, hirup mahal mawat mahal matak aral. Ya kudu dikumaha deui jual disabar we jeung tawakal, da geus kieu jaman urang tarekahan we sabisa-bisanya. Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana, kitu tah. Lur boga anak loba, lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan zamana boga anak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Nah gitu loh. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Kerahayu urang bebenah ayeuna, ranci
anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papanan. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Tanggung jawab urang lamun nitenan zamana boga budak mending dua kalayan asak rancana meh lugina sugan wae senang. Budak urang titipan nu maha suci ngarawatna umat kudu hati-hati lamun gagal malindesna kana diri masih suci. Kerahayu urang bebenah ayeuna rancitakan kulawarga berencana. Insya Allah eta cara tentu aya manfaatna. Insya Allah hari ikhtiar mah kewajiban sugan we atuh hasil lagi karasa ke urangnya dua belah dua. Tekaok ningali hirup batur amis panon rapat kana halis beungeut sinis ngumbar hasut ngumbar fitnah unggal poe panas hate lampah jadi henteu hade unjang-anjang kata tangga di salembur sungutnya budah bating ngomongkeun batur sigana teh nu ningali batur maju saeutik ge si gelo teu satuju. Ae nah begitu ae meuni lucu ae nah bersirik hari rupa jalma hate jangkrik. Lamun pareng ningali batur malarat leungeun keprok unggal poe tara telat komo ningali batur sagala beak serina ngabarakata tuluy surat. Tekaok ningali hirup batur amis panon rapat kana halis beungeut sinis ngumbar hasut ngumbar fitnah unggal poe panas hate lampah jadi henteu hade unjang-anjang kata tangga di salembur sungutnya budah bating ngomongkeun batur sigana teh nu ningali batur maju saeutik ge si gelo teu satuju. Ae nah begitu ae meuni lucu ae nah bersirik hari rupa jalma hate jangkrik. Lamun pareng ningali batur malarat leungeun keprok unggal
apal poe tara telat komo ningali batur sagala beak serina ngabarakata tuluy surat. Teuing kunaon mun nempok anu dengkon teu bisa mijen panon sok hayang geura leleson buka teuing kunaon menipun celik panon noong anu berocon sok hayang milu ka enggon buka teuing kumaha benih asa kabita nempo bitis nu gelis ngadadak sok panas tiris buka teuing palaun heureuy jeung anak batu ocon di luhur kasur katewak dicerat tukur duka teuing ceuk saha mun hayang kasih eta ngomong tong hare-hare dijamin pasti dibere duka teuing kusaha da kuring teu rumasak can kawin geus kesian budakna eueuh bapaan duka teuing ku aneh siga istri nu soleh aya ku lebar teuing sok kalayap unggal peuting duka teuing ku heran ngaku masih parawan tapi teu kanyahoan geus loba nu ngaraosan duka teuing kunaon mun nempok anu dempon teu bisa mijen panon sok hayang geura leleson duka teuing kunaon benih bun celik panon noong anu terocon sok hayang milu ka enggon duka teuing kumaha benih asa kabita nempo bitis nu gelis ngadadak sok panas tiris duka teuing palaun heureuy jeung anak batu ocon di luhur kasur katewak dicerat tukur duka teuing ceuk saha mun hayang kasih eta ngomong tong hare-hare dijamin pasti dibere duka teuing kusaha da kuring teu rumasak can kawin geus kesian budakna eueuh bapaan duka teuing ku aneh siga istri nu soleh aya ku lebar teuing sok kalayap tunggal peuting duka teuing ku heran ngaku mati parawan tapi teu kanyahoan geus loba nu ngaraosan cek urang manaon deui nya euy ieu mah gede mobil aralus wah deposito loba duit loba di bank dipikir-pikir gitu tapi da ngaran jelema nya eta teh euy boga syahwat jadi we aduh abdi sahabat teu beak sabab harta banda mah cekolot oge lamun kana harta jelema teu beda jeung nginum cai laut lamun nginum cai laut teu beuki loba beuki haus euy teh nginum ciki kapok ya cukupnya palingan tah si curi koruptor teh maneh teu euy terus we
Goblok dah eta mah Padahal dah. geus sagala aya. Paralek dah. Imah mewah lega satpam ngajega, mobil mewah boga supir siaga. Nasi laing can cukup keneh wae, Saha cenah kene can cukup gitu. Dua ge geus cukup. gaji standar canggih tunjangan edan, deposit salangit invest eces. Nasi laing can cukup keneh wae. Eta teh asyah. Jabatan diriung setan, jabatan digoda setan, jabatan dirojong setan, jabatan dirongrong setan. Ku otak nu kapikir duit, ku panon nu katenjo duit, ku ceuli nu kadenge duit, ku irung nu kaambe duit. Duit we. Korupsi terereh asal beteng sebeh, korupsi terereh mengpeng jabatan baseuh, korupsi terereh anak buah disimbeh, korupsi terereh tungtung nariweuh. Jol KPK mawa bukti jeng nong. Jol KPK mawa bukti jek nong, bukti satumpuk si laing teu bisa ngomong. Jol KPK mawa saksi jek nong, saksi saabreg si laing teu bisa ngomong. Si laing di penjara kulawar gamilu erat, si laing di penjara anak buah kababawa, si laing di penjara sagala beak disita, si laing di penjara kuring jadi hayang nanya. Karasa ngobrol sih. Karasa. Cenah Kang. Cenah Kang. Aya nu diuk disaluhureun si laing, aya nu korup leuwih gede ti si laing, aya nu dahar leuwih seubeuh ti si laing. Gening masih ulin bari hirup henang hening. Teka panggih, can kapanggih atawa kumaha. Teka tempo, can katempo atawa kumaha. Bangsa pion, bangsa kuncung, bangsa benteng, bangsa kuda, nu maling duit nagara, geus loba nu di penjara. Cik ayeuna lamun raja nu ngarugikeun negara, wani moal, berani tidak, buktikan heula ngarah rakyat percaya, buktikan heula ngarah rakyat teu cangcaya. Dipercaya. Ngadeg Tong dibilang-bilang. teu bisa. Bisa kualiti saya. Kudu aya bukti. Ya, bukti. Wanita, Oh, wanita. wanita, Wanita. wanita. Moal, Kang, moal, wanita, moal. Teu wani ajedog. Incing, wanita. Wanita, Moal. mun wani buktikan.
Hei, hari muslim teh ulah ukur ngaku dina KTP we Islam. Hari kalakuan syaiton goreng patut teh. Ya, teu goreng patut. Gudang sare peti kene sampai me hayam jago gong korongo asup kacai langsung mandi janji angin bari pokoknya gak indo jam 7 ke dandang rapi sikat koro merah trek maksiat baju wede celana wede ting merek nana haun dari urang mah ewe beber wede sapatu wede lamun di jumlah jam teh hargana cukup ke uang maka imati berdua hiji. Oh yeah. Royal pisan ya. Dina poe lebaran tara elek dandan mapangkin dina wae padahal waktu Ramadan sabulan dinana puasa henteu sapoe-poe acan. Oh heboloho celeno bodoh kantor koloyo ada nama engke tahun harap singka matua sate dan muaman tak jadi kempo Moal aya no gempor ku puasa maja. Nu boga penyakit mah berat ge sok jadi cager malahan. Lamun aya nu nyebutkeun puasa mata kering teh, eta mah memang lain tukang puasa we. Gudang subuh langsung sahur berang masih kuat meranang hawa nafsu lapar haus jeung sajabana puasa jeli puasa mata oke puasa hati yeah Gitu. Sok dialajar di ayeuna. Memang aya paribasa teng manuk teng anak merah kukuncungan uyah matara tes kaluhur. Tapi ari dina urusan goreng patut akhlak mah montong daek pipiluan. Montong daek pipiluan, montong daek pipiluan. Eta we kuring minang pisan ngadenge beja. Ulah warga Silaing mari lebaran teh panggiling wae. Kue lebaran oge moal beak 5 RT. Atuh baju lebaran merek Natara Ele kudu sejen. Ngan cenah aya beja ari bulan puasa tara parwasa. Ulah atuh era ya. angguran mah ujang heula ayeuna jadi santri dijamin 100% moal rugi Oh, baru. yeah memang aya paribasa kieu teng mano teng anak meraku kuncungan buya matara TS kaluhur tapi ari dina urusan goreng patut akhlak mah tong daek pipiluan Montong daek pipiluan dari urusan goreng patut mah. Ya, kade sini. Kade sing ingat ari puasa teh salah sahiji dina rukun Islam Hukumna oge patut ya. Kudu. jeung sifatna oge fardu kunaon teu puasa era atuh era muslim teh ulah ukur ngaku Bener. ulah sak ukur dina KTP Era atuh. KTP unggul mah keurna. muslim teh ulah ukur ngaku ulah sak ukur dina KTP kade sing ingat Tapi jelema ayeuna mah loba pisan. Lamun geus tulis Islam dina KTP teh asa geus muslim. Eta mah ukur diketik ku tukang ketik eueuh hartina aya ukur dina KTP unggul mah nya.